Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajada. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah manane wallahu alam bi akibatil murad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbuhu wa tardahu rabbuna wa rabbukallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadacan dilanjutkan karena pembahasan raskeun mingon kamari. Doakeun heula sim kuring ka urang sadayana, mudah-mudahan wasirah urang sadayana menakan kana ieu sasih Ramadan sing dihampura dosa kudat Allah Subhanahu wa taala, sing dibarokahkeun milik rezeki, sing disehatkeun jasmani sinareng rohani. Mudah-mudahan sing biasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima ibadah orang ku Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kamari nu parantos dibahas nyaeta matelakeun saum kabagi 3 nya nu kamari. Nu kahiji aya saum awam, anu kadua aya saum khawas, anu katilu saum khawasil khawasnya. Tasatacan ngabahas deui kadinya cungkuring barengan nguminakeun heula hiji permasalahan anu pakait sinareng syariatnya jeung agama jeung fikih dirinya. Nyata hiji masalah anu sok kasamper ku urang nalika urang keur saum. Karena ngaran puasa cek syariat mah adalah al-imsaku anil muftiri jami'an nahar. Kamarigi adalah nahan jauh tina sakabeh perkara nu matak ngabatalkeun kana saum dicek behna beurah. Mana nu sok ngabatalkeun kana puasanya? Nu sok ngabatalkeun kana puasa nu kahiji adalah ngahaja-haja jima atau dahar. Inu kahiji nanya, ketika orang ngahaja-haja jima atau dahar eta matak ngabatalkeun kana saum. Jadi ari teu ngahaja mah teu matak batal puasa. Ngajima teu kahaja atau dahar teu dihaja-haja sanajan nepi ka wareg teu matak batal puasanya. Sanajan nepi ka wareg poho. Syarat nu kaduana adalah alim, apal eta si jalma bahwa dahar atawa jima matak ngabatalkeun kana puasa. Ketika jalma eta bodoh, bari bodona dihampura ku syara karena jauh ti imahna ti ulama atawa kakarak asup Islamna, mangka dahar ngahaja-haja oge, jima ngahaja-haja oge karena bodoh teu matak ngabatalkeun kana puasa. Kunaon bodona lamun dihampura ku syaranya karena jauh imah nati ulama atawa karena kakarak asup Islamna nya. Terus syarat anu katiluna anu cicing dina masalah jima atawa dahar nu matak ngabatalkeun kana puasa teh adalah muhtar. Jadi muhtar di dia teh kahayang sorangan, taya paksaan ti batur.
Jadi ketika orang dipaksa titah dahar atau titah jima orang berpuasa bari di gitu teh bedog dikana beheungkeun bahasa orang namanya bari eta si jalma teh sok nyata maihan jelema mangka menang dahar menang jimanya teu batal puasana karena naon karena dipaksanya karena sieun urangnya kitu sote lamun baturna diyakinkan ke orang sok nyata paksaanana sok nyatanya. Tuluy anu kadua di dieu masalah nu sok ngabatalkeun kana puasa teh adalah istimna ngahaja-haja bijilkeun cai maninya rek kuleungeun sorangan atawa kuleungeun pamajikan atawa kunyaba kana perkara nu batal dicabak teu meunang dicabak maksudnya tanpa aya hahalang ketika bijil cai mani ngahaja-haja lain ku ngimpinya di dieu nya eta matak ngabatalkeun kana puasa ku bijil cai mani oge nya tapi ketika aya hahalang mah sanajan teu make syahwat teu batal lamun aya hahalang paantel kulit tapi bisa letal sote ku tangan sanajan aya hahalang jadi aya beda nanya jadi cek para ulama teh lamun ditorekahan mah tuluy bijil batal puasana tapi lamun teu ditorekahan masih berat orang ngimpi wae meureunnya ketika orang sare ti beurang tuluy ngimpi bijil cai mani atawa ngimpi jima teu batal puasa urangnya karena teu ngahaja-haja malahan lain masalah kitu hungkulnya dina bab puasa mah ketika jalma peuting najima teu buru-buru adus pas waktu subuh sah wae puasa nanya dina masalah jima mah ulah sote ngajima ti beurang eta cek masalah fikihnya ulah sote ngajima ti beurang ngahaja-hajanya henteu batal dia cek Syekh Al-Malibari nyium atawa nangkep teu batal nyium atawa nangkep lamun make hahalang kitu sotenya nyium atawa nangkep asal make hahalang dia nya kubur nya ada jauh meureun atawa sanajan di matak bijil cai mani karena aya hahalang keukeuh teu matak ngabatalkeun dirinya sanajan tuluy-tuluy nyiumna atawa nangkeupna sanajan make syahwat ngan haram tuluy-tuluy nyaan teuing mah ketika bijil cai mani marake baju kabeh teu tataranyang teu nya salaki pamajikan ya lain jeung deungeun lain ti beurang tengah poe bulan puasa bijil we cai mani teu batal puasana karena aya hahalangnya sanajan make syahwat ngan haram eta kalakuan teh atuh da geus puguh tengah poe bulan puasa eta teh nya lamun bulan-bulan biasa mah heug wae beunnya sanajan make hahalangna ipis teu batalnya make bijil cai mani sanajan hahalangna ipis jadi lamun lalaki nangkep atawa nyium ka awewe tanpa paantel badan maksudna make hahalang tuluy bijil cai mani mangka henteu batal puasana eta lalakinya jadi henteu batal tapi di dalam monggo Ibnu Qasim jeung Imam Bujairami batal bijil cai mani sanajan aya hahalang lamun aya hahalang oge sanajan nyabak mahram batal lamun ngamaksud hayang bijil cai mani jadi lamun dituju nah yang bijil cai mani sanajan make halang cek Ibnu Qasim jeung Imam Bujairami mah keukeuh batal puasana ngan lamun teu ngamaksud hayang bijil cai mani mangka lamunnya bak budak nu deukeut kana balik atawa nyabak kana anggota nu potong anggota anu potong ti baturnya mangka henteu batal puasa anak
asal ulah ngamaksud bijil cai maninya. Lamun nyabak awe balik bari mahram bari make syahwat bari henteu make hahalang maka batal deui puasa lamun bijil cai maninya. Lamun nyabak awe balik lian mahram maksudna pamajikan di contohna bari henteu make hahalang batal deui puasana. Jadi di dieu teh nu dimaksud jeung dituju mah masalah bijil cai mani teh dihaja jeung teu dihaja jeung masalah make hahalang cubak-cabakna nya nu dipermasalahkeun teh. Kunaon make dibatalkeun nyabak tuluy bijil cai mani lamun teu make hahalang nya. Kadang haja-haja bijil cai mani. Aya oge nu teu batal tadi, teu batal bijil cai mani lamun nangkep atawa nyium kawe make hahalang teh karena henteu antel kulit elatna teh nya. Karena henteu paantel kulit kaya henteu batal bijil cai mani ku ngimpi jima atawa ku ningali melong nya urang teh ningali awewe nepi ka bijil cai mani teu batal puasa urang. Atawa ku mikir-mikir ngalamun teu batal hukumanana. Kan monggo Imam Bujairami batal lamun sok adat bijil cai mani ku ningali atawa mikir-mikir. Imam Bujairami ikna ieu. Lamun nyabak lalaki ka awewe mahram kana rambut awewe tuluy bijil cai mani eta lalaki mangka henteu batal puasa eta lalaki kana henteu matak batal wudu oge. Ai nyabak buuk mah nyabak buuk nepi ka bijil cai mani teu batal karena lain antel kulit. Karena ari nyabak buuk mah teu matak ngabatalkeun dina bab wudu oge nya. Antel buuk antel huntu upanya kuku batak ngabatalkeun kana wudu nya. Jadi nyabak buuk oge tuluy bijil cai mani teu matak ngabatalkeun kana puasa sarua. Nya kitu deh henteu batal saum ku bijil cai madi. Cai madi kan aya cai wadi, aya cai madi, aya cai maninya. Cai madi teh adalah cai nu bijil nalika jalma mikirna mesum kitu nya. Atawa ningalika pikiranana mikiran mesum tapi syahwat lah bahasa orang namanya. Syahwat dan syahwatna lemah tepati kuat. Karena ketika syahwatna kuat mah sok bijilna adalah cai maninya. Jadi cai nu sok bijil nalika syahwat lemah. Selain syahwat lemahnya. Syahwat nalika mikir-mikir perkara nu 17 kaluhur meureun kitu nya. Tapi cek Imam Maliki keukeuh batal puasa jalma nu bijil cai madi. Ieu nya cek Imam Maliki ieu nya. Madhab Imam Maliki ieu nya. Jadi madhab Imam Syafi'i mah teu batal. Lamun diurang loba madhab Imam Maliki nya mata ulah we ulin ka jalan teh komo ningali awewe alalus mah nya di jalan nu barodas mah. Sing gurilag mah. Lebih ka bijil cai madi batal puasa. Namun madhabna madhab Imam Maliki. Mata genah madhab Imam Syafi'i teh nya. Aya genahna naon genahna karena cek Imam Syafi'i mah bijil cai madi teu matak ngabatalkeun kana puasa. Beda jeung cek Imam Maliki. Teu anu katilu nu sok ngabatalkeun kana saum teh adalah utah. Nyaeta ko ngahaja-haja utah di dieu nya. Utah di dieu mabok mun bahasa orang namanya. Ketika orang geus puguh numpak mobil oge sok utahnya darwe numpak mobil atuh mabok batal puasa dan haja-haja utahna atuh mung utah mah cicing we di imah lamun teu madarat teuing gitu sotenya mun madarat liar. Jadi di dalam maksudna utah nu sok ngabatalkeun teh adalah utah we mutlaknya arek balik deui ayan kana jero-jero atawa teu balik deui nya. Jadi sanajan teh aya perkara nu balik deui kana jero-jero keukeuh we utah mah matak ngabatalkeun kana puasa. Karena nu kaopat perkara nu sok ngabatalkeun kana puasa teh adalah asum aen.
sanajan saeutik, sanajan saremeh, sanajan taradidahar eta ayan kana jero-jero. Naon ari jero-jero di dieu dijelaskeun dina kitab Mi'anatut Thalibin nya. Ari jawab jero-jero di dieu eta jero kuping, liang kuping, liang ceuli nya. Metak ulah ngodekan ceuli oge keur puasa mah. Sakali ngasupkeun perkara kana liang ceuli batal harita puasana nya. Ulah gagabah eta jero ceuli tah. Nu kadua jero liang cai kiih. Ieu nu sok perkara nu sok ngabatalkeun lamun asup kana eta liang nya. Maksudna jero-jero nya. Atawa liang cai susu. Atawa jero polo saluhureun kaisum irung nya. Tadi dia teh ai karek asup kana irung mah ka dieu perkara luar keneh. Ketika orang nyedot irung nu geus nongtot ka dieu geus nepi kana haisum biking seukeun di kaluhur batal puasa urang eta nya. Karena naon? Karena aya nu geus bijil kaluar disedotkeun deui ka jero. Batal puasana nya. Karena jero polo saluhureun haisum irung eta mata ngabatalkeun kana saumnya. Tadi dinya dijelaskeun nya jero kuping, jero liang cai kiih, jero liang cai susu nu sok ngaranan ihlil nya. Jero polo saluhureun haisum. Jadi dirinya dijelaskan ari sungsuang atau daging bitis atau pingping atau lengan itu termasuk jero-jeronya. Tuluy yang bujurnya dinyanya, yang dubur. Matak jelema lamun dibere balahian nongtot bool ya atau ambeien. Ketika nongtot boolna batal wuduna. Ketika naik deui ka luhur boolna batal puasana. Matak anu kudu bisa diraksa teh jelema anu boga penyakit ambeien tanya. Ulah daek we bulan puasa mah. Ya ketika urang salat boolna nongtot batal puasana. Ketika boolna naik ka luhur asup di ka jero batal puasana nya. Jadi nongtot keluar batal salat, asup ka jero batal puasa lieur we. Boga penyakit ambeien mah kudu cager bulan puasa mah nya. Karena naon? Karena lamun nepi tungtung ramo-ramo kana liang dubur eta batal puasana nya. Jadi ketika orang ngasupkeun tungtung ramo-ramo dina obeh, tungtung ramo-ramo kana tengah-tengah liang, kana kerod salengah tengah kerod salawe eta batal puasana nya. Munggu Imam Bujaya Romi batal saum kotai nu kaluar bari can pegat tuluy ngarapetkeun dubur. Ieu cek Imam Bujaya Romi nya. Jadi cek ketika orang ngising caina can pegat taina can pegat geus ripuh geus ngamai nya. Ah dipangpet ku bujur teh. Neksina buntung. Buntung taina mangan buntung jeung puasa-puasana nya. Batal, kita kena yang ngising ti beurang deui nya. Munggu Imam Bujaya Romi eta nya. Kena itu pegat-pegat antepkeun. Tuluy nyata aya nu asup deui tai tina batas dohir ka jero. Jadi aya kaidan deui eta teh lain ala kadar lain. Ku dipegatkeun nu ngabatalkeun mah ketika urang ngayakinkeun bahwa antaya nu geus kaluar ketika dibuntungkeun aya nu asup deui ka jero. Jadi nu sok batalna nu geus nongtot kaluar tuluy dikajerokeun deui. Nu batalna mah. Jadi ngasupkeun perkara nu geus aya di luar dikajerokeun, ari nu di jero dikajerokeun mah henteu. Jadi batasna teh kitu nya. Cara tadi teh anu plu tanya anu plu saluar tuluy anu ngaetakeun reuhaknya nanti ngadehemkeun reuhak karena kayak dibejakeun batas antara mahroj hamjah mahroj hanya perkara nu sok ngabatalkeun dina hulkum dina gemgerong ya. Jadi ari baham majeng irung khususna khaisum ieu teh mata ngabatalkeun kana puasa.
Jadi nu sok ngabatalkeun puasa teh asup kana hulkum ya kana genggerong aya batasna batas mahroj. Di dieu teh mahroj hak kan dijelaskeun di hareupnya. Atawa asupna teh kana khaisum kana irungnya, kana liang irung kaluhurnya, kana batas polo atawa kana batas hanapnya. Na genggerong. Eta nu sok ngabatalkeun kana puasa teh eta nu kudu diraksa ku urang nya liang ceuli eta ulah dikodekan keur puasa mah. Jadi ngodek liang ceuli mata ngabatalkeun kana puasa. Tuluy liang cai kiih jeung awewe meureun ieu nya kudu diraksa nanya da lalaki mah leutik da liangna oke. Liang cai susu teu jero polo nya ieu polo ieu jero polo. Tuluy dubur liang bujur tuluy genggerongnya tuluy beteung eta termasuk hulkum hungkul beteung jeung perpejitan gadinya nya eta di ngaranana jauh ceuk ulama fikihnya. Jadi lain beteung hungkul. Jadi nu asupna teh adalah ain di dieu dijelaskeun sanajan rupa anak kakebul asalkan yakin orang asup liwat karena beteng urang batal puasa urang ya. Tapi kumaha di dia lamun rasa karena di dia ketika bau atau rasa nu asupna teu matak ngabatalkeun karena puasanya. Matak disebut ayan teh. Bau seperti orang ngiseup baunya nepi ka asup kana beteng atau rasa lain ayan seperti ngadahar naonnya nu aya rasaan keneh teh nya. Di urang sok didahar rasana sok aya keneh napal naletah nya. Nepi ka kado atau higae lah. Ek puteut nya bisa. Ieu nu patrawali nu payet nya. Rasana nepi ka nyesa keneh eta mah teu matak ngabatalkeun kana puasa nya. Eta salit pembahasan ngabahas karena perkara nusok ngabatalkeun karena puasanya ngan diringkes sabada-bada dijelaskeun kabehnya karena naon karena panjang teuing pembahasanana karena panjang teuing. Jadi ketika jalma tengah haja-haja atawa katalanjuran ku cai katalanjuran ku cai nya tengah haja-haja urang dina kekemu teu dinyaankeun kekemuna atawa dina ngiseup cai keur wudu nya tengah haja-haja urang taya nu kaiseup ka jero atawa anu kaleg-leg eta teu batal puasana karena tengah haja-hajanya ketika wuduna teu dibangetkeun ngiseup caina jeung kekemuna. Tapi sabalikna ketika jalma kakemuna dibangetkeun ceuk para ulama ngahaja-haja nepi ka dinyaan-nyaan di kakemukeun ngiseup caina dinyaan-nyaan asup ka jero batal puasana nya. Mata lamun nepi ka teu nyaho mah teu nepi ka bisa ngaraksa mah karena puasa syariat ieu nyaeta perkara nu sok ngabatalkeun kana puasa ieu loba bangunna teh kodoaneun nya. Jadi teu awewe hungkul ngodoan puasa teh. Lalaki oge aya ngodoan puasa bangunna teh nya. Kumaha lamun ngaleg-leg ciduh nya? La yubtiru birikin tohirin sorpin nya. Teu batal puasa lamun naleg kana ciduh anu bersih murni nya. Jadi puasa mah teu meunang euy nu blag-leg-leg. Sanajan kana ciduh ge teu ripuh nya. Genggerong garing meureun jelema teu ngaleg-legan ciduh mah nya. Ketika jalma nalan kana ciduh sorangan suci murni teu batal puasana. Nu sok jadi batal teh lamun nalanna ciduh batur. Puguh eta mah teu batur nya. Ciduh batur. Anu kadua ciduh najis nya seperti campur jeung getih nyeri huntu contohna nya.
ta eta mah heueuh mata ngabatalkeun kana puasa. Jadi ketika jalma lamun kana ciduh mah teu mata ngabatalkeun kana puasa asalkan eta ciduh nu kahiji kudu suci nya, nu kadua kudu ciduh sorangan, nu katiluna kudu murni ulah campur jeung nanaon nya. Eta mata teu mata ngabatalkeun kana puasa. Sapertikeun masalah nyusur nya dina sasi saum nya. Eta ge sarua ketika orang nyusurna samemeh lingsir matahari jam 12 kadieu nya, jam 12 kadi itu meureunnya. Jam 12 kadi itu meureunnya. Jam 12 kurang. Ketika nyusurna teu dibangetkeun tara ngosok gigi lah di urang mah. Ngosok gigi teh sok make sikat panjang make odol di urang mah nya. Tak rek talanjuran urang teh bari teu dibangetkeun teu batal puasa urang nya. Kalag-lag misalna odol. Kalag-lag odol jeung sikat-sikatna ge heuh kaliwat oge nya. Karena naon? Karena disunatkeun keneh nyusur sakameh lingsir matahari asal ulah dibangetkeun saperti hukum madmadoh nya jeung istinsak nya. Tapi lamun liwat mati jam 12 kaditu karena makruh nyusur rek dibangetkeun rek teu dibangetkeun we katalanjuran. Kalag-lag odol batal puasanya. Jadi masalahna siga babari puasa teh padahal hese eta nya. Eta dina segi dohiriyah eta nya. Eta dina segi dohiriyahna. Pan kamari ge nu kudu diraksa teh dohir heula samemeh kana batiniyah oge nya. Jadi penyawat dohir eta mah nya. Saat itu penjelasannya masalah saum salid mudah-mudahan sing ngartos urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kadema meureunnya lamun mangih di waktunya cekuling bari ngabahas teh kana masalah pasunatannya perkara nu disunatkeun ketika urang keur puasa karena loba pisannya pasunatan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sasi Ramadan ieu nya di antarana karena Lailatul Qadar karena nuzulul Quran nya sok disunatkeun loba maca Al-Qur'an sok sunatkeun loba maca istighfar nya maca doa anu kawarid dina sasi Ramadan. Samemeh engke ngabahas kana masalah anggota anu kudu diraksa sakumaha tingkatan puasa khawas jeung khawasil khawasnya. Tasa kitu dialap cekap intah kalam wa ilahunna wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.